Kagok ari kutuna murubut kieu barudak budak teh meureunnya teu kaurus indung nagari. Kutu jeung Lisa teh muruluk ku barudak. Kahiji deui ya. Geus jan aneh mah ka dieu su. Ieu penik-penik teh kutuna mololok gitu lobaan. Ateu teh ieu teh sare teh ha. Yan ateu teu. Ateu. Meuli serit atuh geura. Malik. Oh nyeritan ku sorangan. Masuk ngenalkeun kolot. Kolot mah loba kaleuweung. Mama, budak loba kutuan. dae kanana ngurusan anak batur. Budak toplok nyebutkeun dae kanan. Ibadah we atuh anak batur ieu. Wah diilikkeun buangke mah jadi dokter Andes naon ieu gabah. Ini abi siaran mah. Imana sidang geus jebrog seritan ku sorangan. Anak batur. Ieu mah budak kene apa nya karunya indungna gering coba sok kaleuweung wae beureum. Tuh tingali kutuna. Nah, kitu nya srek tuh. Yuhan we teu barorok oge budak teh. Karunya budak batur lain da keukeuh jelema anak batur ge sarua jeung urang. Mana mah seritan ku sorangan teh serit mah tah. Eueuhan seritan sarateun. Mustahil meureun mentak atuh ge kutuan. Eueuh kutuna mah di tinasan we cenah. Geus jebrog kitu mah sing boga era we kudu diurusan ku nini atuh. Kumbang. Tinasan atuh tinasan. Sok tinasan. Duh. Ieu nu agung. Tah Lisa na duh. Aing ge kutu hiji menurut itu diceletot. Entah nyaitan mah. Ya aku naon. Siaran. Siaran. Aing mah naleh acan kana kutu komo buuk kitu mah kumaha rupa kutuna aing mah. Maka tara kutu. Kutu mah eueuhan olahraga. Sok atuh ka dieu ka aing. Aing entong sawari sare. Nyeri tuur aing mah. Ieu tah. Budinya teh ngajedogna. Eta kutunya salodar kan. Tapi sing kareyak keneh. Piceun eta narau ka itu bugangna nya. Da imam sing aya kutuan ge mah katara nyanyi dasar buukna kieu aing mah.